Lamun leuweung bisa ngobrol, kieu meureunnya. Hei manusia, kunaon nyaneh ngarusak kuring? Memang nyaneh teu apal bahwa kuring teh salah sahiji sumber kahirupan jang nyaraneh. Giliran kuring murka, nyaraneh nyalahkeun kuring. Memang nyaraneh henteu inget kitu, karuhun baheula geus ngajieun simbol leuweung larangan jang ngingetan nyaraneh kabeh. Cerita membuka tabir kehidupan, ilusi dan mimpi di dunia yang dianggap nyata. Bersama Semesta Ruang Kosong. Ternyata orang teh salah kaprah berpikir tentang sasajen. Padahal sakitu jerona eusi makna dina sasajen teh. Pan heueuh bom, kuring oge kaget ari geus apal mah. Tapi da loba keneh simbol-simbol karuhun anu kudu ditelah ku urang-urang teh bom. Naon wae selain Wangsit Siliwangi jeung sasajen simbol-simbol karuhun teh. Nya seperti leuweung larangan, kembang 7 rupa, upacara adat, cai jeung pare. Wajib geuning loba euy. Sok atuh caritakeun, nu maneh apal. Cuang dibahas hiji-hiji sesuai caritaan abah kuring. Anu kahiji tentang leuweung larangan. Leuweung lain saukur rungkun kai anu rapet. Lain oge tempat poek nu jarang kasaba ku panon manusia. Wajib keur baca puisi nyaneh we. Maksudna kumaha eta? Jih aya nyaneh. Serius kuring mah. Ceuk abah, filosofi menurut karuhun Sunda saluyu jeung makna kahirupan leuweung larang teh korelasina kabagi 5 makna. Anu kahiji indung kahirupan, nu kadua wates diri, nu katilu sambung waktu, nu kaopat tawadu, nu kalima hati larangan. Sugan teh maneh keur maca puisi we. Bela kok disebut indung kahirupan, kumaha eta maksudna? Pikeun urang Sunda, leuweung teh indung kahirupan, anu hartina salah sahiji sumber kahirupan jang sakabeh makhluk. Tempatna cai mimiti ngalir, tempatna angin sumberna oksigen, jeung tempatna karuhun nitipkeun amanah. Oh gitu. Terus naon anu dimaksud wates diri uhe? Dina kahirupan Sunda, alam teh lain saukur tempat cicing. Alam teh dulur. Lapas kahirupan sakabeh makhluk. Kusabab eta, karuhun urang baheula leuweung larangan lain dijieun pikeun nyingsieunan, lain jang mitos atawa dongeng kosong, tapi pikeun ngajarkeun ilmu kahirupan, nyaeta ilmu wates diri. Lamun manusia teu boga wates, manehanana bakal sarakah. Contoh, leuweung ditebang, cai dikuras, taneuh dirusak, nu akhirna datang we bencana. Wajib, seperti kamari kejadian banjir bandang di Aceh jeung Sumatera. Kan kai golondongan hungkul nu kabawa palit teh. Mangkana eta karuhun baheula ngajieun aturan leuweung larangan supaya tatanan alam saimbang. Mangkana aya istilah leuweung garapan jang kahirupan, leuweung titipan keur kasaimbangan supaya anak cucu urang bisa ngasaan. Nu katilu nyaeta leuweung larangan nu keur dibahas ayeuna. Wajib karuhun baheula mah ngawariskeun pangarti teh nepikeun ka pikiran jang kaharupna. Lanjut uhe kana istilah sambung waktu. Pemahaman karuhun Sunda memang jero. Masalahna kasaimbangan leuwih penting tibatan kauntungan. Maranehna teu ukur mikir poe ieu
tapi mikir poe isukan incu buyut anu can lahir. Sabab pikeun karuhun hirup teh lain ukur ngeunaan ayeuna, tapi ngeunaan sambung waktu. Nu baheula nitipkeun kanu ayeuna, nu ayeuna nitipkeun kanu engke. Lamun ayeuna henteu diatur, mun ayeuna henteu dijaga, erek kumaha anak incu buyut urang kahareupna. Wajig bener oge uhe. Seperti ayeuna nu keur dilaksanakeun ku pamimpin urang kabeh nyaeta KDM. Pantesan KDM wani ngobrak-abrik tambang, tempat wisata anu salah cicing, menerkeun saluran cai nepikeun ka hulu caina. Tujuanna sangkan tatanan kahirupan tetep saimbang ya uhe. Nya kan, supaya tatanan teh tetep kajaga sambung waktu, anu hartina karasa ngeunahna jang ayeuna nepi jaga kaisukan ka anak cucu urang sararea. Mangkana Pak Dedi sok ngahajakeun nguriling Jawa Barat, nu utamana ka tempat anu masih keneh asri. Jang naon eta teh? Jang ngadengekeun daun anu kasapu ku angin, sorak manuk silih tembal, ngarasakeun hawa bersih tur pinuh ku oksigen. Sabenerna Pak Dedi Mulyadi ngajak urang eling bahwa manusia teh leutik, mun eueuh leuweung urang moal bisa hirup saimbang di alam ieu. Mantak karuhun baheula ngajarkeun hirup kudu tawadu dina makna leuweung larangan teh. Ulah hirup adigung, adigang jeung adiguna. Wajig geula euy. Naon eta teh uhe adigang jeung adiguna? Asa karek ngadenge kuring mah euy. Apal oge adigung. Adigung teh gede hulu. Jih, suka teges apal. Ega tuh ku kuring dijelaskeun. Anu kahiji adigang. Adigang nyaeta jelema anu ngandelkeun kakuatan fisik. Manehna ngarasa pangkuatna, osok maksakeun kahayang, hayang unggul ku otot lain ku akal. Anu kadua adiguna. Adiguna nyaeta jelema anu ngandelkeun kapinteran atawa ilmu pangarti anu dipika boga ku manehanana, tapi ujungna sok ngarendahkeun batur. Ngarasa pangpinterna, nganggap batur bodoh, sok pamer ilmu, tara daek ngadengekeun pandangan batur. Anu terakhir, biasana jelema kitu mah sok minteran batur. Anu katilu kuang diperjelas nyaeta adigung. Jelema adigung jelema anu ngandelkeun jabatan, pangkat, kakawasaan jeung kalungguhan. Jelema anu kitu mah sifatna sombong, ngarasa penting, hayang dipika hormat, sok neken batur pake kakuasaan jeung jabatan anu dipika boga ku manehanana. Intina mah gede hulu, tadi cek maneh bener eta teh adigung. Oh, jadi eta hartina teh uhe. Kalau ieu mah pendapat kuring ya uhe. Korelasina asa sarua jeung sebagian pemimpin anu aya di negara urang uhe euy. Pas pisan cek kuring mah euy. Istilah adigang, adigung, jeung adiguna teh da sebagian pemimpin di Indonesia teh karena itu kalakuanana uhe hayang ngeunah sorangan ngungkul bae teuing batu ripuh. Geus lah cuang balik deui kana tema leuweung larangan. Jadi inti sarina karuhun urang teh ngawariskeun simbol leuweung larangan. Ieu nyaeta ajang
akhlak budi pekerti urang supaya teu salah koridornya meureun uhe dina ngajalankeun kahirupan ieu teh. Tah nya bener kitu. Jadi karuhun ngajarkeun jeung ngawariskeun simbol ieu teh, masalahna dina hate urang oge aya leuweung larangan anu kudu dijaga, nyaeta leuweung anu pinuh ku kahayang, nafsu, jeung ambisi. Lamun eta leuweung teu dijaga, nafsu nu bakal jadi pangawasa, poho kana budi, poho kana welas asih, jeung poho kana jati diri. Jadi simbol leuweung larangan dina diri nyaeta ngajaga hate ulah sampai dirusak, seperti kajujuran, rasa hormat, jeung kanyaah ka sasama makhluk. Lamun eta dirusak, urang lain deui orang Sunda asli. Nya uhe karuhun urang mah ngawangun lembur lain ku tembok, ngajaga alam lain ku paksa, tapi ku kasadaran sakitu luar biasa nanya karuhun urang teh geus ngawangun pangarti jeung ngawariskeun pangarti ka urang-urang teh. Tapi nya urang na we anu embung ngaguar, urang na we nu salah kalahkeun ka naon ngaran teh euy, wajib poho aing teh malah kabawa arus ku zaman uhe. Tah nya kitu Bom. Sabab anu kuat teh lain ku aturanana, tapi kuat ku rasa saling menghormati